Please atuh mau maneh bisa teu sih anjir tengerakeun aing sakali mah anjir. Aing teh ngasupkeun ka perusahaan eta teh lewat babaturan aing saremo. Terus ayeuna maneh nyieun masalah di perusahaan eta. Era nama aing pan meureun ku babaturan. Masalah naon di Brad? Maneh digawe. Maneh di waktu nagawe ka mana kamari? Ya. Kabehnana babaturan maneh di pagawean kabehnana neangan maneh nepikeun ka bos turun langsung neangan maneh. Salah paham eta mah Brad. Salah paham kumaha teh? Yeuh, bos orang sorangan teu mimiti keneh ge geus ngomong. Pekerja yang baik teh susah dicari. Tah. Nu dimaksud Gusti Bos teh urang. Anjing. Banget si arempag. Henteu kitu konsepna saremo. Parah anjir si Emo ieu. Mo maksud si bos karyawan susah dicari. Maksudna lain sia susulumputan keur waktu nagawe ieu teh. Hese neangan jelema anu bener dina pagawean maksudna. Parah anjing ya si Saremo. Beungkeut cek aing kita situ sirahat teh rengat anjing. Pusing aing harupan Saremo.